Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa tepang namo deui sareng simkuring mangoleh di dongeng Sunda anu genah merenah oge tu manina. Dengan ayeuna simkuring bade naraskeun deui hanca dongeng Sunda anu janten judul Sugendon episode kalima. Mugi ieu dongeng anu bade dipidangkeun ku simkuring teh janten penghibur kana kalbu oge pang beberah kana mana. Yuk pemirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang dangukeun saserengan kumaha jucungna ngeunaan Sugendon episode 5 teh. Yuk mangga. Runtah nu aya di buruan oge dipipir geus dibersihan ku si Sugendon. Boh kitu oge bilik anu barolong teh geus ditambalan ku kertas. Tapi eta ge ditambahna teh ti jero henteu ti luarna mah kusabab manehna jadi bisa mikir ku logika lamun ditambahna ti luar geus pasti bakal molongo deui lamun ka banjur ku cai hujan komo mun kabo di bolongan amun aya nu molongan kertas mah matak ngundang leungeun jail gitulah. Sanggeus kitu si Sugendon teh nangtung heula mainna teh bari nempoan ka pipireun imah manehna katempo rada lumayan atuh taneuh anu aya di pipir imah manehna teh ditinggal ti bapana lumayan kitu nama taneuh teh jang ngabon wae mah. Kapikiran ku si Sugendon yen manehna jadi kabita hayang melakan di pipir imahna teh dipelakan sampe supaya manehna teu kudu jauh-jauh deui kudu ngalah sampo jauh-jauh kaleuweung jeung manehna teh nompo di aya tangka jambu ningannya di pipir urang teh kitu cek garenta si Sugendon teh pas ditempo oh bener aya nu koneng jambuna ge wah lumayan ya jeung pangeusih beuteung jambu teh da lumayan rada gararade ningan ya cek gerentas hatena si Sugendon. Sanggeus kitu si Sugendon teh neudeun sapu anu tadi kumaha geus dipake sasapu diteuneun deui di tempat anu samestina. Tas kitu manehna teh ngaleos deui ka pipir imahna erek ngalah jambu anu katempo kumaha teh geus buahan geus arasa mimiti nama eueuhna naon anu katempo ku si Sugendon teh biasa we kitu terekel si Sugendon teh nareke kana eta tangka jambu anu lumayan badag aya lah janggungna teh kana 20 meteran wae mah eta tangka jambu teh. Geus kitu dicokot si jambu teh mani babari pisan deh si Sugendon teh yeuna terekelna tan nyadar yen manehna teh ayeuna mah miboga kasakten ilmu pangawaruh dina silat kitu na teh jeung deh jadi boga tanaga lapisan teu nyadar can nyadar si Sugendon teh yen teterekelan manehna teh meni gancang pisan meureut gesit ka ditu ka dieuna teh sakapung mah kaceleng ka ditu kaceleng ka dieu nyokotan jambu teu poho si Sugendon teh tadi geus nyokot keresek heula teh jero imah geus kakumpul si jambu teh dieulik ku si Sugendon teh nah keresek teh geus aya lah geus aya kana belasan jambu teh nu geus karoneng
pas gitu main teh nitenan deui mana nu asak deui sanggeus kitu katempo aya deui nu asak mana ada jauh tuluy disampeurkeun ku si Sugendon teh nalika teh meni asa rampang awakna teh lamun kudu jelema normal mah nu teu boga ilmu kasakten dina silat mah cigana teh geus malenoy ka handap jeung pot pites cigana teh tapi da ku sabab si Sugendon ayeuna mah keur mah geus normal geus henteu idiot deui manehna teh boga kasakten ilmu silat anu diturunkeun ilmuna teh ti aki-aki anu ngageugeuh di leuweung Cipakojot meni hampang teh henteu papalenodan eta tangkal jambu teh pas erek dicokot gebeg eta mah si Sugendon nempo oray hejo ukur ngalingker ngabeulit ieu dahan pas nurek macok di eta oray teh pas kitu rek macok si oray teh blesat pas nurek macok ka si Sugendon eta mah meniriket pisan si Sugendon teh nyingkahan panarajang pacok eta oray hejo anu rek macok ka manehna bari kitu teh bari ngajuralit ka tukang tapi posisina teh masih keneh dina luhureun tangkal jambu anu aya di luhurna tapi untungna teh anu apaleun anu nempo pangisi lembur Cipakojot teh yen ayeuna mah si Sugendon teh lamun aya nu nempo teh mah bakal raneheun rariwaseun ka si Sugendon soalna si Sugendon aya mah bisa anu teu umum bisa dilakukan ku jalma biasa orang teh tuluy ngudag erek macok deui tapi udah bener ku si Sugendon tadi singkahan tak panarajang pacokan orang itu terus gitu si Sugendon teh ade teh aya dina hampir tungtung tangtung dina tangkal jambu eta jeung ka orang teh nyampeurkeun tuluy bari anger caleungeuh hayang macok-macok wae ka si Sugendon macok nama Sugendon teh kawas anu geus mati bakal rek ngalakukeun naon si Sugendon teh dina panonna teh hilang warna bulau kawas panon aki-aki sama anu geus ngajarkeun manehna di leuweung Cipakojot bari mengko nutup suhut kata orang sanggeus panon si Sugendon jubulah gitu eta orang itu ngadak-ngadak sieun kasih Sugendon juk kalah balik badan ngacir eta mah oray hejo teh si Sugendon teu nyaho teu nyadar ngan ukur pamikiran manehna teh untung urang teu jadi dipacok urang geus langtung di beh dieu kumaha ya tuh mun dipacok mah teuing urang teh kitu geurentes hatena si Sugendon sanggeus eta oray ninggalkeun si Sugendon jeung deh eta oray teh alusna teh ninggalkeun tangkal jambu eta oge turun tina tangkal jambu tuluy asup ka kebon batur anu tara diurus anu teu jauh ti pipir imahna si Sugendon sanggeus nempo yen eta oray teh geus eueuh deui na tangkal jeung geus eueuh di pipireun imah manehna Sugendon tuluy manehna teh neruskeun kahayang manehna nyata ngalaan jambu anu tas arasak telila si Sugendon teh ngalaan teh nya tuh panan anu mah si Sugendon teh
keur magis normal deui geus bisa ilmu hampang awak deh teu nyadar deh anehna teh untungna teh si Sugendon teh can nyadar yen manehna bisa ilmu hampang awak jadi henteu pating pelenod tatangkalan dahan anu tincakan ku si Sugendon teh sanggeus jambu geus diala kabeh Sugendon teh tuluy dieukeun heula tangkal jambu di luhur. Meureun capek meureunnya da bari rada ngesang atuh Sugendon ge maneh teh tuluy dieukeun heula dina batang tangkal jambu bari ngagerentos untung tadi karunya orang ge da eta oray teh embung orang nandasa eta oray da maneh lagi lamun teu ngarasa kaancam mah moal atuh rek narajang ka urang untung eta oray teh geus indit untung nyingkah di tanah urang kitu ceger entos hatena si Sugendon teh bari kitu nate mah nate ngelapan jambu anu geus diala dilap make bajuna geus kitu krewes diremus eta mah maneh asa ku raos nuang jambu geus beak hiji jeung karasa geus cukup lah si Sugendon teh ngadar jambu tuluy maena teh turun tina tangkal jambu tas kitu jambu anu geus diala teh diteuneun di luhureun meja di imahna bari masih dikaresekan sanggeus kitu mah si Sugendon teh nyamperkeun kana panci anu dipake keur ngagodog sampo pas ditempo bener sampo teh geus asak cigana teh teh sanggeus kitu Sugendon teh tuluy arek angkat eta panci cempana mana cempal cempalnya mana ayo ge ukur kertas baiklah pakai kertas wae lah gitu ceger entos hatena si Sugendon teh kertas nu ukur salamar atau teh kertas cover buku disuekeun dijieun dibagi dua tuh dilipat-lipat tas gitu diangkat si panci teh tina luhureun hawu ngebul pisan eta mah tai godogan sampo teh kusabab geus mah tareh beak caina teh udah tadi kalilaan si Sugendon teh ngagodogna aya pas kitu pas geus diteuneun dina teh hal peluran gebeg reuas eta mah si Sugendon teh nah teu panasnya aneh Sugendon reuas kaget maena teh kusabab leungeunna teu ngarasa panas kusabab waktosna saep pamirsa cag urang teu heula ngeunaan Sugendon episode dinten ayeuna enjing urang tepang nang deui sang sim kuring mangoleh dina dongeng Sunda nu tetep genah merenah oge tumaninah yuk pamirsa hapunten pisan bilih sim kuring seueur carosan nu lepat ampura pisan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga